pilih jantan bajing ada aduh kembang tanjung diliwin angin-anginan aduh bapak aja kali pulang beki kolot teh beki goblok we sia mirup teh saurang di goblok teh natenya aing calon ajudan raja panggih jeung dewek teh si laing bakal tungku jaga tah serap tong sok kitu sia di atas langit masih kena aya langit laku lampah ngaheureuyan kitu di zaman baheula nepi ka ayeuna di zaman DITI sih gitu teh kabina-bina teuing abong kena dewek diikat abong kena dewek teh dipangsi gok ka dieu diheureuyan lamun dewek make jas make dasi turun tina mercy pasti si lain ngajen minimal mere bakakak ka dewek najan bari jeung niat aing rek nipu oge tah ngandung arti si lain teh silo ku gambar silo ku bentuk wujud hareupna tapi teu nempo kana hatena nempok kesing wungkul nah teu neuleuh aya naon aya sadar di urang teh sarua jeung sia sajajar lir tangkal teureub jeung keleuwih mungguh eueuh bedana ngan aya beda jeung beda deui da sarua rasana mah ibarat si laing dahar uyah kumaha rasana dewek oge asin teu amis nah teu diajen ku si laing blegug lagu kembang Tanjung tapi eusina teh kembang beureum buah buleut sia mah kembang beureum buah buleut teh kumaha ai kembang beureum teh kana pasea ai buah buleut teh kana peureum tah ngana udah ngajak gelut bari logat tuh sia mah ngajak papuket jeung aing teh kurang kumaha Kang Abdul Basit tebi-tebi di Cikande ka Giri Harja nyeurehan itu ieu ngahaja ngaramekeun ngayakeun kakaryaan seperti kieu teh da moal menang 20.000 moal tapi dasarna kanyaah kahiji ka anak kadua kana senina sabab boga rasa eueuh anu bakal bisa cinta kana senina lintang ti bangsana nya saha deui atuh ayeuna ku si lain dimomorekeun dewek ngigeu dikeplos-keplos hianat teh kabina-bina teuing hirup teh sia padahal salahurangna salah manehna keneh lagu saha ieu teh ieu teh lagu pamunut bapa saha pamunut bapa saha Bapak Semar atuh Bapak Semar nama jadi gugu ada kolot atuh urang ya kolot ngajek ka kolot urang mah kolot naon kolot tok begitu mah menya ya kolot di baju ya lamun si laing apal mah Semar itu manusia eksperimen manusia eksperimen teh naon manusia uji coba produk gagal di Allah teh sok pikir ku sia make make up teu ai beungeut bodas ai beuheung hideung rijekan dia teh murina barang mah BS teh sok pikir ku si laing tong sakali nunggu teuing moal doraka si teh tong sok itulah
komo deui ieu Sinen Nayaga nepi ka teu ngajen ka dalang teh dalang deui teu ngajen ka aing mun mudah kana hakikatna sia meureun bisa barang dahar nyatu isuk pagetot meureun ladang ti aing sok sia pikir ku si lain tumujeng hinga si lain Sinen Nayaga tah cucungik dalang lamun eueuh aing di mana nyatuna pagawe negeri lain nu mansiun moal aya pamajikan gablek anak uruskeun sok pikir dalang mangeuna turun tina mobil angkat kana mobil sumping kana kaungan maksad wihna di bahanan coba dewek dikencet na kotak hate mah nyeri aing untung hati ini buatan Allah mun buatan Cina geus pajret aing nya nu matak lebadinya oge tong sok kitu sia laku lampa jahiliyah kitu teh sia mau bari jeung paingan minggu kamari ngimpi ngimpi dewek ongkoh ngimpi tapi disebut ngimpi juga eling tapi keur eling kitu kawas ngimpi beres dewek salat isya katibraan dewek teh dina mangsa beres salat isya katibraan kitu dina alam impian teh aya cahaya ngagebur bodas kubrai teh aing nepi ka kasiloan kapereumpunan aing teh saha teh sajroning hate na eta sorahan daruan mun cara make sense mah make jeung eho pot aya buntutan pot sugan aing nyepot saha eta ieu kuring cepot saha nya teh satemena lamun maneh nyaho yen kuring teh malaikat uluh malaikat muhun cepot pot eho jalma aya naon ieu malaikat buah mangsana kuring kudu balik kalam di alam dunya teh beureun malaikat lain cepot salah sahiji maneh di antara makhluk pangeran anu bakal dijanjikeun sawarga maneh ayeuna mangsana ku kuring rek dianjangkeun ka poe pageto maksud ajeun kumaha itu malaikat teh pot pikeun ngandelan kana keimanan maneh daek teh dibawa kuing kukula nyata ka alam akhirat rek dianjangkeun ku kuring teh biasa kitu malaikat biasa caritana dewek dirik dikini ti malaikat dina alam impian sakedet netra eta dina alam impian ngapung melesat kawas cahaya jog anjog kadua panto tulis teh panto neraka panto sawarga aya di deui toilet nya aya meureun beser malaikat oge meureun teh cepot maneh hayang nempo sawarga hayang nempo neraka kuring mah malaikat hayang nempo teh nerakana nah sia ame kuring sieun ku panyiksa ame kuring sieun ku aturan anjeunna ame bisa ngandelan kana keimanan jeung katakwaan kuring kitu buka teh euy panto neraka eta ngaheapna panasna yey lain cek beja dulu panasna neraka panasna dunya moal sabanding jeung panasna neraka awahing ku panas lamun urang teu make dampal sampean tarumpa molele langsung jadi tangkorak langsung ketepet tulang ku panas-panasna dibasian oge langsung garing cacak can mincak ngan kabeneran aing teh make sepatu bot cahayana urung terus tiis we leupangan teh wah sakuliling kipas angin aing teh hebat pokona meunangeun we dewek asa tiis ngan kociak dengekna eta dina panto neraka di jero neraka eta kociak dengek Allahu Akbar ampun Gusti balikeun kula ka dunya kociak dengek eueuh anu suni gandeng pati karo ciak mangsa harita dewek teh ngagibrig luas atuh da muringkak bulu punduk tapi negara-negara maneh we daerah jeung malaikat atuh da hiji mangsa dewek nempo nu disiksa eta mah euy aya anu nyiksa nu nyiksa teh eta nyokot jelema cekal kieu tah dicekal kieu mainna jago gede di bulet-bulet kitu mainna mah raket ditepakeun dipecalangkeun eta jelema anu kawas di bulet-bulet di gakok diraketkeun beduh main jeung babaturanana tepak deui disemes tuh kasiak dengek nanyakeun dewek tekad naon pot ari eta jelema
naon dosana di alam dunia nepi ka jadi kok itu tah pot bisi si lain teh apa eta jelema teh di alam dunia teh tukang kenang nya naon sabab eta tukang kenang teh sok nepak-nepakeun kenang bari jong nyelakakeun ka batur ih mit amit ya Allah didinya aing teh tukang kenang teh tetega aing ningali teh red kakaler eta mah jelema dipencit kuriling kocak denge mah Gusti Gusti nu mah agung nya sasambat ka kawanana rahayu sasambat eta pencit kuriling udang deui hirup deui pencit deui kat dewek ke malaikat naon dosana eta malaikat di dunyana tah pot satemena eta jelema teh tukang rebab nah sabab sok mencikan rebab didinya aing teh hayang tukang rebab geus moal di tukang rebab palingan rahayu tina ini deui ini deui dewek deui lumpo eta mah jelema dicacak keur nangkup ieu tuk cacak wah kociak denge teu bisa walakaya ada di borgol kokot jeung sukuna teh barat ning plogiga teh kat naon eta kat dosana eta teh tukang gambang sabab sok nyacagan gambang cing aing teh gila euy amit teh eta mah aya deui euy eta mah aya hiji ieu jelema di siksa teu tapi teu ngomong-ngomong dan nonggongan teh barang red ka tukang ari kitu tah aya pek teh euy eta panjang letana ngambai nepi ka 2 meter keur kitu teh bari jeung mewe di ditek-tek tak awewe dulu iki sada awewe nya aneh cing teh pada rek cakep kalangan kulit panjang naon dosana eta kata pot satemena eta teh sinen nah sinen make jeung disiksa kitu tah sinen teh jelema teh teu bener kumaha ye nu boga duit disamatan terus-terusan nu teu nyawer diantepkeun di beudan nyolok mata guncelik mata didinya aing teh hayang boga pamajikan ka tukang sinen anjeun ka penyanyi aing nya wah itu ieu romantika di neraka aing teu syirikna utah uger sok aya oge euy lalaki tapi kemayu eta mah ongkoh lalaki tapi kemayu ngeureyan nu kang nyiksa hai ganteng red nu nyiksa teh gandeng goblok jebet sahur jebet deui sal dekat eta teh tukang alok sih. Si Oman. Nya, sababna teh cenah sok wae, sok ngalonying jelema teh. Campala karudungan. Nya. Lalaki sabeula we sabeula. Nya. Gila aing romantika kehidupan di neraka. Teu kuat. Tong bujang hingga jam-jaman 5 menit uta uger. Bayangkeun ku si lain. Uta uger kitu aing eungap red kaluhur kita tetanggahan. Ningali kapan tos warga bari itu udah temong dulu. Naon itu aya hiji jelema tuh digondeng ku malaikat ku bidadari nu hiji tilu gigir kenja teh tilu nu katuhu ka tilu beujeuh make saresi bajuna teh kat naon pot ai eta jelema nu aya di sawarga ketinggal kukuring di luhur digondeng ku awewe bari jeung cahayaan naon teh amalna teh tah pot eta jelema teh amalna teh hade ka sesama DP sopan santun ramah tamah masih dipake bager berehan sok nyimpen duit bari jeung tara make jeung nagih sagala tuh tinggal cirina di bendo dalang ada berarti tah jadinya aing haji dalang teh nama kejeng uang goblok sih teh dalam impian aing tanyakeun ka Mang Olehnya naon kakang anu bieu teh ya anu bieu urang nyaksian maneh mah moal nyaranaha urusan lain tah sok santai urang mah nyaksian kieuna nyaksian di kieuna urang oge kamaotan harita teh Pak. Kamaotan. Sarua kitu meureunnya. Mati suri. Ditampilin ku pamajikan pira oge. Ditampilin ku pamajikan teh kulantaran naon? Kapake-pake. Oh. Jalan mah rupa-rupa paneh mah impian mah kadengeun ku pamajikan gitu. Eta kitu Kang. Nya, terus? Dina impian teh sarua tidak kitu Akang. Datang malaikat.
Nya. Sarua diakun benar ku malaikat teh. Ngan urang mah mung ningali kana neraka mah sabagus nyaho opan. Nya, gila gitu nya. Gila ningali lagi. Hayang ningali sate urang mah kana sawarga. Sawarga. Bener eta Akang tadi. Bener di Bendo. Bener di Bendo. Tuh dengekeun goblok sia. Jangkung gede, kasep, ganteng moal aya leulir ibarat dewa ka Majalengkakeun eta. Kamajaya meureun Kamajaya. Mah Majalengka sia jauh-jauh sia. Kamajaya. Terus diiring-iring ku widadari ulah mah geulis teh leuwih ti Panisa Bila. tuh kadenge ku sia. Leuwih ti Panisa Bila. Ari sugan urang teh bener we diiringkeun bener naon jika rek dikawin geuning. Nya. Rek diwayuh kitu nya. Opieun aya jeruk. Nya sagala nyampak we. Nampak konyal. Kebetulan. Konyal aya. Tuh, pandina impen aing mah eueuh teh konyal aya berarti bener. Teka tempo bari ku dewekna. Urang teh nanyakeun kat ari itu teh saha anu ganteng-ganteng kasep kitu teh. Tah. Eta teh jang oleh udang nyebutna malaikat ka urang teh. Kamang oleh teh ujang. Udang nyebutna. Sabaraha mantan malaikat eta. Beda beke meureunnya. Baca terus kumaha. Eta teh dalang, eta teh cep yoga suara Sunandar Sunanda. Putra Abah almarhum Abah Asep Sunandar. Oh, paingan eta dibawa ke mana sih kat gitu. Tinggalikeun lalajoanan teh tinggalikeun jang Berlin tadi ge. Dangu ke yang Berlin tah. Boleh tinggalikeun urang teh eta pada ngiring-ngiring kuda dari teh dibawa kapung Kang eta. Dibawa hiweur ka luhur. Si dalang teh tukum silila urang teh aya nu ngadengek si kocak. Kocak dengek. Nya. Urang teh nanyakeun aya naon itu gitu. Aya minta tulung-tulungan. Urang teh udah ti si horeng teh dalang. Sugan urang teh dialungkeun kana kasur. Nya efek. Ditotokeun ti luhur. Nanti enggak kana tai kalau rasa. Eta dalang Kang pinuh ku tai mah. Ku tai anyar, ku tai heumeul. Bro didengekeun si anjing deh. Pengen wangi yang teh goblok ah. Lain marukana kitu we nya di ditu teh. Ya, najan pangkat dalang teu punya dalang presiden salah kalakuan neraka bagianna. Nya, tetep we anu ngajaga mah iman jeung takwa urang. Bari jeung lain ukur ti lain urang tapi ti lain anjeun. Heeh, nu matak teh oge ibarat dealer we eta motor lobana da lain anu keur hayang teh keur nu meuli. Rong bujeng hingga nungguan nu bulanan sapoe oge keur nu hayang mah beak teh. Nya. Nah, nu matak lebakeun amal, lebakeun ibadah teh kitu jang oleh ah. Ari ceuk abdi mah Kang lain kitu deui. Hah? Ngajaga jeung sinen mah kumaha teh hareup teh dalang. Nya. Lamun dalang asup ka sawarga berarti ngajaga sinen ka sawarga. Nya. Lamun dalang asup ka neraka abdi mah karalpro kabeh. Benar asli. Keluar sadina grup goblok ayeuna sia. Teh sia ka hate goreng kitu sia. Paingan dina di bawah aja. Paingan dina grup gandeng wae sih teh. Ah nah, jaga gogonyakan lo jadi ajakan anggur sing jadi ajakan we pikeun ngarakatna kasatuannya persatuan di negara. Hei. Manusia. Weh. Manusia. Malaikat meureun. Meureun Kang. Malaikat teh parareh. Hah? Malaikat teh parareh. Heeh. Perakunya ya jeung leuweung ledegan kieu make ngaji lemah ka dieu. Manusia. Jagung gede teh mah Kang. Ya udah deh. Bateuing Kang. Sasamat ke manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicai una jaya, di darat jaya una, nu calik disirasai, sang ratu umut putih buminga banyumingkem amingkem. Jurik asakti setan kemawasan waya di petempatan sing balalagur. Jika jurik gede tuh terangnya celok. Singlar ke dewek ah. Singlar ge Kang sabisa. Manusia. Tarik Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sima aing sima maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Salamet teu papanggih jeung maung. Amin. Elah. Manusia. Naon Kang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba da. Karek ikra dua aing duh. Alah. Manusia.
Ayo we ngeceprek si goblok teh. Ah lain jampe teu mati ieu mah. Jurigna budeg jigana. Heeh. Naon lah. Aya anu cecerowokan deuleu. Nah kumaha? Manusia. Mana ieu bari tu leu. Nah nya euy. Waktu kasorenakeun di power tuh. Nya. Iya abdi. Naon jo abdi kuring. Naon? Lain minta ieu ngomong naon? Manusia. Ditimpak beletik manusia. Di mana belah itu? Ah dadangean murid asli da kadenge ku aing. Lain sakali 3 kali. Ngandung hati mun cepat pada bahasa nama nista maja di halimi. Utama. Oh aya syara eta le. Belah mana belah itu? Kumaha ngomongna? Manusia. Ulah kaget mani. Kaa bener ini manusia dari kucing aing teh. Dieu nya. Belah mana belah itu? Tongoh. Ning gawa acan. Tadi mah aya ngeceprek cabur sileng ka dieu. Cer kadenge deui. Eta teh kitu nya heueuh. Mana acan goblok si teh kalameula. Asa udah sabar teh. Nengkeun. Kumaha ngomongna? Manusia. Ulah kaget. Di mana? Di ditu. Lobaan. Heeh. Da salah geus bomenyan ka dieu teh. Oh. Beda ameuna. Keung. Kitu heueuh. Kumaha ngomongna? Manusia. Di mana? Di ditu. Kitu heueuh. Oh. Sorangan jadi heueuh sorangan. Kumaha ngomongna? Goblok si teh. Hayo nanyakeun ka aing. Nengkeun sia. Manusia. Tah, kawala. Oh, bener deh lo. Manusia. Anjing sia. Naon sia uning anjing. Aing karena pokan itu kakak jelengeng teh ceuli. Kumaha mun gendang telinga aing kebul. Nah, teh sepulan dewe tuh. Ampun. Tong tarik teuing aku mah mun pegat ti korot teh. Moal ada yang makai. Teuing mun dalang mah. Dalang utar maksudnya. Kateuing mun eta mah. Saha? Ampun si gorowok desa we sugan mah. Tong tarik teuing taun teh me kadenge. Saha? Ampun.